di sabudaran didinya. Kita pocong nu aya gigireun si Amih teh katingali wae ku kuring. Sanggeus mobil ngaliwatan jalan cagak. Naon? Anu nyangut, gede laukna. Barang berai panto WC dibuka ku kuring. Ulah po, catet waktuna. Tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Kosmo. Jumat Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Soib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedarsu. Tapi Omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Malam Jumat deui. Sampurasun sunat kamarana turang sunat. Di wanci maghrib hujan can keneh raat, masih keneh terus ngecerak. Samalah lain dengan hujan unggul.
tapi dibarengan ku kilat anu babarasatan paselang jeung suara guludug. Geus jam 10 peuting, hujan lain raat tapi kalah tambah ngagedean. Lamun aya hujan gede seperti kitu teh, sok aya bejana pasti wae aya salah sahiji daerah anu kabanjiran. Geus usumna ninggal hujan terus-terusan oge, moal bisa diulah-ulah atau diembung-embung. Niat rek indit ka imah si Roni oge tetulus lantaran kapegat hujan. Nya antuk nama kuring jadi ngadon ngaringkep maneh di kamar teu indit ka mamana. Aya di kamar bari sorangan dipapaes ku suara hujan. Kuring jadi rada ngalamun samalah ngarenjak gandeng aya suara telepon oge. Da puguhkeun ngalamun teh. Sing horeng anu nelpon ka kuring teh si Roni anu ngadon ngadaguan kuring di imahna. Mang kumaha jadi rek dia teh? Anas urang geus persiapan dahareun ieu atuh. Duh, hujan badag Ron euy. Kumaha atuh nya? Mana ya jas hujan atuh? Geus we geuwat ka dieu tong loba alasan lah. Isukan we atuh nya. Ayeuna mah ja bagus peuting deui. Wayah kieu geus nyebut peuting sagala. Lamun geus jam 2 kakara eta peuting. Pokona didagoan lah ku saya jam sabaraha oge. Hoream Ron euy, tiris. Tuh nya maneh mah kitu wae yeuh. Ah, saya aya barami keuneun ya urusan pagawean. Lantaran si Roni keukeuh maksa kudu ka imahna, nya kapaksa kuring oge kudu maksakeun indit. Hate mah rada hoream dibere kaayaan di luar imah sarupa kitu mah. Nya hujan, nya hawana tiris, pantesna oge ngaggojod we ku simut. Arin teu diinditan, da kagok deui geus janji. Jeung lamun teu ditedunan teh, si Roni mah rada goreng adat. Singkatna, kuring langsung make jas hujan bari terus ngeluarkeun motor. Kuring indit keluar ti imah numpak motor, maksudna reka imah si Roni. Saturuna ti imah, keayaan di luar hujan masih keneh ngecerak. Ngan ayeuna mah teu pati gede teuing, tapi lumayan we lamun kana motor bari teu make jas hujan mah matak baseuh. Matak jali breg sok sanajan leutik oge. Di perjalanan muruk ka imah si Roni, kuring nyimpang heula ka kios. Maksudna rek ngadon meuli heula rokok. Soalna di imah si Roni geus pasti bakal begadang. Tah, ari geus siap rokok nama dina begadangna oge moal manyun teuing. Saberesna meuli rokok ti kios, kuring neruskeun deui perjalanan. Kuring ngajalankeun motor tetarik teuing, teu ngadon ngebut. Pamikir teh, nu penting mah bisa nepi ka imah si Roni bari salamet. Rada hati-hati ngajalankeun motor teh, lantaran kaayaan jalan anu baseuh ku Cileuncang jeung jalanna loba legok deui.
Pas tepi ke jalan Balumbang, motor kukuring rada di launan pisan. Anu jadi lantaran di jambatan jalan Balumbang, kuring ningali aya awewe anu ngajanteng bari make payung. Pangangguran, kuring ngadeukeutan eta awewe anu ngajanteng teh. Beungeutna teu pati jelas katingali ku kuring. Lantaran rada katutupan ku tiung anu dipake ku eta awewe. Lantaran bisi manehna perlu bantuan ti kuring atawa eta awewe teh keur ngadaguan tukang ojek anu ngaliwat kadinya. Nya kuring tumanya ka manehna, nuju ngantosan ojek neng, bade ka mana atuh? Wios ku abdi dijajabkeun weh. Tos wengi ya teh. Jeung eta meuni wantunan aya nyalira di dieu jam sakieu neng. Pananya kuring teu dipalire ku eta awewe. Samalah eta awewe ditanya ku kuring teh kalah malikeun beungeutna teu daek nying hareup ka kuring. Sakabeh pananya kuring taya anu ditembalan ku eta awewe. Ku sabab dikitukeun, kuring mimiti jadi ngerasa kesel jeung keheul. Nanya sabener-bener nepi ka teu dipalire. Padahal da bahasa mah teu kudu meuli apanan. Lantaran kesel, kuring oge maksud init ninggalkeun eta awewe anu katingali ku kuring semu rek leumpang. Nya kuring init bari ku kulutus ngomongkeun eta awewe. Sugan jurig ditanya sebener-bener jeung kuring boga niat hade tapi meuni teu malire. Heh, dasar jurig. Saberesna kuring ngomong sarupa kitu, motor anu ditumpakan ku kuring ujug-ujug selip teu bisa maju. Kalah ka ngagerung. Digas geus dipolkeun oge anger teu daekeun maju. Siga aya nu ngabedol ti tukang. Sabot kuring keur ngagerung-gerung gas motor, panon oge teu ngahaja ngareret kana kaca sepion. Kuring rada reuwas basa ningali kana kaca sepion lantaran ditukangeun pas pisan dina motor kasampak awewe anu tadi siga ngajantang ditukangeun kuring. Kuring oge langsung ngalieu ka tukang maksud ningali anu aya dina sepion teh. Nyaan di tukang motor teh geus aya awewe anu tadi ngajanteng teh. Kuring bisa ningali jelas beungeut eta awewe ayeuna mah. Barangkat tinggali jelas beungeutna, awak kuring jadi ngaleper. Kuring ningali beungeut eta awewe teh geuningan beut pikasieun. Kulitna peot, kongkolak panona dekok, bari jeung panona mah bolotot. Eta panona anu bolotot teh mencrong ka kuring. Aya kajadian sarupa kitu teh, kuring jadi tambah gempeur. Samalah karasa bulu punuk jadi ngandelan. Jelas wae ayeuna mah eta teh lain awewe biasa, tapi jurig anu aya di eta Balumbang.
Kasieun tamah rongkah lantaran motor anger can bisa maju. Sok sanajan gas nanggus dipolkeun. Keur kitu kadenge aya sora awewe anu ngomong, kadenge nepi kasieunun, mata nguringkak bulu punduk. Mereka mana atuh? Tong indit, baturan kuring di dieu. Kuring langsung turun tina motor. Geus kitu, kuring lumpat ngajauhan eta juring. Bari lumpat, bari ngajorobok minta tulung. Tolong! Tolong! Kuring nepi ka salah sahiji pos ronda. Keparengan harita di pos ronda aya 3 urang jalma anu keur tugas ngaronda peuting eta. Kuring geus poho di kaera. Sadatangna ka pos ronda, kuring minta tulung ka maranehna. Tilu urang ronda barang datang kuring teh langsung sariap. Lantaran reuas ningali kuring anu lumpat muru kadinya, siga aya nu keur ngudag-ngudag. Mimiti datang mah lantaran pangaruh kasieun can leungit, kuring can bisa ngejelaskeun kejadian anu kaalaman ka eta ronda. Selang sababaraha menit, mimiti kuring rada tegar. Geus kitu mah kuring ngajelaskeun sakur kejadian anu cikeneh kaalaman. Eta 3 urang ronda ungut-ungutan percaya kana naon bae anu dicaritakeun ku kuring. Kuring dibaturan ku 3 urang ronda muru deui ka Balungbang. Maksudna rek nyokot motor anu ditinggalkeun ku kuring lantaran teu daekeun maju tea. Basa kuring nyokot motor, jurig Balungbang teh geus eueuh, geus leungit di tempat kejadian tadi basa panggih jeung kuring. Motor oge kasampak ngagoler di sisi jalan Balungbang. Geus kitu motor teu ditumpakan, tapi didorong heula dibawa ka pos ronda ku kuring. Si Roni nelpon ka kuring. Mimiti mah si Roni teu percayaeun kana kejadian anu kaalaman ku kuring. Tapi lila kalilaan mah manehna oge percayaeun. Samalah si Roni rek mapageun kuring ka pos anu dipake reureuh ku kuring. Singkat carita, kuring indit di pos sanggeus aya si Roni ngajemput. Kuring oge ngajelaskeun kejadian ka si Roni di imahna yen kuring dipegat jurig Balungbang. Tom, are you here?
Jumat Kliwon. Cek saha marane teh bisa aman, bisa ngadangukeun acara ieu bari teh dibaturan ku dedemit genderuwo atau kunti. Mekliakan di sabudaran didinya aya nu diukluheureun lomari, aya nu noong di tukangan pantu, malah anu keur nyetir ningali kana kaca spion. Dongeng ieu teh lain heureuy, bisi wae aya nu boga pangalaman reka bagi jeung Aki. Sok datang pek ngen ka dieu ka Jungjunan dalam 81 lantai 3 Radio Cosmo. Jumat Kliwon ain ngan saukur pikasieun, tapi memang ieu pengalaman urang sadaya. Kade ulah ka Jongjonan. Balik di pagawean teh
harita bareng jeung sobat Dalit anu ngaranna Rahmat. Jeung si Rahmat mah kabeneran salembur pada urang Sumedang. Kuring ngahaja janjian rek ngadon balik ka Sumedang bareng. Harita teh pas waktuna kuring balik heula ka lembur. Jadi dimana kuring geus gajihan sok ngahaja baralikna teh ngadon bareng. Mat, Hei, jadi rek balik bareng teh. puguh atuh. Lumayan mal ongkosan pan lamun balik milu ka maneh mah tuh. Tapi urang penting banyak balikna supaya di jalanan teu loba teuing kendaraan balawiri. Eri saya mah kumaha di dinya we mang lah. Da saya mah nu ngilu nebeng ieu. Nyaomat atuh di dagoan di imah jam 10-an nya. Tah ayeuna mah pan lumayan aya waktu keur istirahat heula di dinya. Nyalah pokona mah ke saya ka imah nyamper lah jam 10. Nama ngadon ngalempengkeun heula cangkeng, istirahat heula sababaraha jam. Soalna poe eta kuring rek balik heula ka lembur bari jeung numpak motor. Lantaran capek, kuring ujug-ujug kasarean. Lamun teu kagerewahkeun ku datangna si Rahmat mah, sigana kuring sarenak bakal kabamblasan. Untungna we kaburu datang si Rahmat. Jadi kuring bisa nyaring udang tina sare kuring. Mang, ayo geus waktuna indit yeuh. Siap, untung we maneh nyamper Mat lamun henteu mah pasti kuring sare nepi ka isuk-isuk ye. Ya tadi saya geus janji rek nyamper ka dieu. Nah siga teu mawa kantong. Emang didinya baliknya teu mawa naon kitu Mat? Lamun biasa nama si Rahmat dina ngadon balik heula ka lembur teh sok ngagendong rangsel, tapi harita mah ikarasana beut hampang. Samalah teu karasa aya nu numpak ngabonceng satu kangen. Candahar kitu maneh Mat. Nah, awak teh meuni asa hampang-hampang teuing. Karasana teh asa teu ngabonceng ieu mah Mat. Salila dibonceng, si Rahmat meuni teu kecet-kecet. Sok sanajan diajak ngobrol oge, anger we repeh. Samalah kuring ngajak ngobrol ka si Rahmat teu dipalire. Jadi si Rahmat hare-hare we. Ngabandungan si Rahmat siga anu pindah adat, kuring oge jadi rada keheul. Jadi satadina mah selila kuring bawa motor, ari dibarengan ku ngobrol mah sok tara karasa perjalanan teh. Jeung deui supaya teu tunduh we. Da sidik pan, harita teh waktuna penting. Mat kunaon atuh ari maneh diajak ngobrol meuni teu nemalan, kawas jurig pireu wae. Sanggeus kuring cacarita kitu, si Rahmat ngajak ngeureunkeun heula motor ka kuring. Kabeneran pas eureun teh aya warung kopi. Kuring oge langsung ngeureunkeun motor di hareupeun eta warung kopi. Si Rahmat basa motor eureun, manehna langsung indit ka tempat anu rada sunyi nu aya di palebadinya. Nya pamikir kuring mah sigana wae si Rahmat teh rek ngadon kahampangan heula. Kuring oge ngadon milu reureuh heula di eta warung.
bari sakalian ngopi. Kuring ngahaja mesen kopina 2 jeung keur si Rahmat. Mimiti kuring ngerasa kesel kusabab anu ngadon kehampangan teh meuni lila. Samalah kopi anu diinum ku kuring mah geus beak. Jadi tanda tanya, nah kemana heula atuh si Rahmat teh? Di warung kopi kuring bari lunga lengo. Maksudna mah ninggalian si Rahmat anu can datang wae. Hal serupa kitu teh jadi kaheran keur tukang warung. Eta tukang warung oge jadi tumahnya ka kuring anu nyieun pola sarupa kitu. Milarian saha Cep? Siga aya anu dipilarian. Iya babaturan abdi Kang. Nah menican nolol-nolol kene anu tadi turun tina motor abdi geuning. Data tadi pan ti Bandung kene oge dibonceng ku abdi Kang. Ngabonceng? Ah, nah ada asal teu. Tukang warung teu maratkeun omonganana. Keur kitu HP kuring ujug-ujug disada. Kuring oge langsung ngaluarkeun HP tina jero saku. Barang ditingali gening anu nelepon teh si Rahmat. Bari jeung rada heran, kuring oge langsung ngangkat telepon. Dina telepon si Rahmat ngambek ka kuring. Pajarkeun kuring henteu setia kawan. Halo, Lur. Mana mah teu setia kawan. Aku ngajak balik bareng, tapi na kalah ninggalkeun urang. Cik, hayang teh tong kitu. Lamun embung di iluan mah ngomong we, da senge moal naon. Kuring jadi hulang-hulang mikiran eta kejadian. Cikene si Rahmat nelepon, manehna masih kene aya di Bandung. Tapi pan si Rahmat mah aya tadi ge dibonceng ku kuring. Ari ayeuna ngaku di Bandung kene, nah mana atuh nu benerna? Si Rahmat anu di dagoan can moal-moal kene. Ngan sigana wae memang nya si Rahmat mah masih kene di Bandung. Terus ari nu tadi dibonceng ku kuring saha atuh? Tidinya awak jadi ngeleper. Sabab gening kuring indit imah teh lain jeung si Rahmat. Tapi sigana wae eta teh jurig. Awak kuring ngaleket teh leuleus, reuwas kareureuhnakeun. Sejauh-jauh kuring ngadon di iluan ku jurig. Kuring oge akhirna mah teu wani neruskeun perjalanan balik harita keneh. Kuring ngadon milu heula sare dina bale nu aya di eta warung kopi. Jeung kabeneran teh eta warung kopi bukana 24 jam.
sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Seorang hidup mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa seperti dulu. Jumat Kliwon. Cek sabarane teh bisa aman, bisa ngadangukeun acara ieu bari teh dibaturan ku dedemit genderuwo atau kunti. Bekliakan di sabudaran didinya aya nu diukluheureun lomari, aya nu noong di tukangan pantu, malah anu keur nyetir ningali kana kaca spion. Dongeng ieu teh lain heureuy, bisi wae aya nu boga pangalaman reka bagi jeung Aki. Sok datang pek ngen ka dieu ka Jungjunan dalam 81 lantai 3 Radio Cosmo. Jumat Kliwon ain ngan saukur pikasieun, tapi memang ieu pengalaman urang
sadaya. Kade, kade, ulah ka jongjona. Ulah po, catat waktuna tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Kosmo. Tapi sekarang cu, waktu nak tanya kapan? Aki kita pamit lah, kita uyalah ke tempat anu jauh cu. Orang cakap kenal duikan kalian Jumat lewat dia. Malam Jumaah payun orang tasarangan deui.